مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Tatangkalan uluk salam mega boda sok mayungan jeung aya cam kanabian dina salirana pisan. Pamandak Siti Khadijah cocok pisan jeung Mesarah. Akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditika. Harita yuswana Nabi salawe tahun kawarti. Ngadak-ngadak sugi mukti tapi tambah sae ati. Karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti. Di gua Hira maranti ibadahna saban wengi. Didinya jol kasumpingan Jibril nurunkeun Quran. Kalawan dawuh pangeran Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti. Diutusku Allah pasti ngembarkeun agama suci. Anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana. Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana. Murang kali nu nonoman anu pangheulana iman. Sayyidina Ali pisan ka Nabi saderek misan. Jeung ari jalma belian anu pangheulana iman. Sayyid Bilal kaleresan anu jadi tukang adan. Ari lolobana pisan ka Nabi teh ngamusuhan. Nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan. Para sahabat kungsi ngali ka nagri Habsi nu tebih. Didinya anjeunna linggi kirang kenging 3 sasi. Samuli sahabati Habsi kacarios Kangjeng Nabi. Kenging pohara cocobi kersana nu maha suci. Wana sareng garwana pada pupus duanana. Harita Nabi yuswana ka 50 tahuna. Geus pupus Siti Khadijah nikah ka Siti Sa'adah. Sareng ka Siti Aisyah ummil mukminin katelah. Didinya kersa pangeran maparinan kamulyaan. Ka Nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat rahman. Nuju tanggal 27 bulan Rajab nu kacatur. Numut kau anu masyhur Kangjeng Nabi teh disaur. Dipapaku malaikat nyendak burak nu kasebat. Lempang nate cara kilat tununggangan Nabi angkat.
di Mekah ka Baitul Maqdis telah milami antawis ku jalmihan teka tawis kersana Gusti nu wacis di Baitul Maqdis terasna naik tangga saterusna Miraj daya kasebatna ka langitna bisumpingna tujuh langit sadayana sareng aras pangluhurna disumpingan sadayana katut surga narakana Kangjeng Nabi ditembalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kudu netepan salat muji ka Pangeran sadayana jalmi iman sami gaduh kawajiban salat nu lima giliran henteu meunang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihangna jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana kancarios dina zaman mi'rajna nabi panutan yuswana teh kalerasan 52 jalan kafir Makkah kacaturkeun barang nabi nyarioskeun mi'raj lain dimulyakeun anggur pada yang serikeun